Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kakulon kakaler kawetan kakidul tengetkeun opat arah ya abe maju ih abe maju ih lantaran namun teu maju-maju kan sanu bisa ngabangun masjid coba yuk. Nah bisa anu ngaberangkatkeun indung bapak ai maju makan ngeunah urang bisa kawin deui. Aya babacaan. Nah lamun hayang dagang maju ya dagang sendal beak sepatu beak sore ya supun ka toko isuk beak dipaling meureun mah tuh. Eta babacaan tadi tah babacaan tadi wa azin fil nasi bil hajjatu kan jalahu ala kulli dhamiriyatin min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'. Nah geus datang ka amik bae geus cukup tah datang ka dinya kiai sabaraha macana ulah loba-loba dibaca sapeting 999 bu ngajoak teh aduh. Seringan maca eta insyaallah eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah lamun urang jadi lurah moal kebal deui diangkat ku Allah pae hedek diangkat ka mana tuh lurah jadi camat moalnya nama tuh lamun jadi camat onam bisa jadi bupati lurah ge bisa ku ari mah nya antar cek urang kula we urang bojong sanu dek siap jadi bupati ku kudu didukung mun aya nu jadi bupati kula ngadukung asal bere Haji Pendi teh 1 miliar jangan mas amin bae ngadoan teu naon teu emang nu tolol mah kos kitu jelema. Nah di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik maka ka anu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaan naon eta bae apalkeun tikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak eta bae tilu kali maca shalawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad beres kitu rabbana atina eta bae labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari wiridan ka Mekah eueuh babacaan cara salat nu fardu eueuh eta ge hidayah eta daek mah cicing mah masalah cicing teh kudu lebek-lebekan teh kudu geus masalah lah ya nyebut lebek-lebek moal masalah teu kudu teh mah ngan bagusna doang afdalna maca labbaik Allahumma labbaik berangkat sing hade di dieu berangkatna jam sabaraha lamun jamna jam lain jam makruh salat misalna lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta salat sunnah safar usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala kayak ada lagi monyet segala gajah teman safari. Aduh. Nah itu tapi lamun diberangkatkeun ba'da asar pasanusi beserta ibu ulah sanajan aya nu tadi geus salat sunah safar ulah tengetkeun atawa ba'da subuh memeh jam 6:30 lah ulah salat sunah safar ulah bae geus langsung we make baju biasa berangkat teu kudu salat sunah safar. Jadi sholat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh. Berangkat
dia diberangkatkeun di azanan heula kos pae kan di azanan iki di azanan mun azan sorangan bae asal nu ngaberangkatkeun nu ngazanan azan sorangan sakadaeknya nangis ngan ulah qomat disunahkeun azan tapi ulah qomat sebab lain dek salat okos kurang nguburkeun mayit cek Imam Syafi'i sunah di azanan tapi berbeda jeung kakarak kaluar orok ka dunya lamun orok kaluar ka dunya lahir ibuna sunah ceuli katuhu di azanan ceuli kenca di komatan orok eta kakarak kaluar ti rahim ibuna ka dunya kuari jelema endek asup ka kuburan dek balik berarti dikubur ditasbihkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakarak lahir ka dunya dina pada kudu diazanan ngan kudu aya perbedaan antara musyabah jeung musyabah beh lamun orok mah nya azannya qomat tapi lamun dek paeh dek ka kuburan mah azan bae ulah qomat tengetkeun da kos kitu ge tah jadi kula sering jasa ieu ngadenge nu qomat mungkin nanya di jero kuburan sholat Allah bahwa aing teh teu naon ngan teu bagus urang teh kudu sesuai jeung aturan sakali deui orok mah azanan ceuli katuhu komatan ceuli kenca abeh manehanana nu pertama kadenge ku ceulijana asma Allah. Jadi gede setik nyana geus ngadenge oh baheula aing di azanan di komatan. Sakieu ge di azanan di komatan tilok salat sia. Umumna. Nah, aing deuk kuburan mah azan bae ulah di komatan. Sarua jeung deuk berangkat ka tanah suci sunah azan tetapi ulah komat. Nah, lamun pohon masa bodoh ieu keur carita ieu. Bahkan lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae. Nyaho ngajejes teh? Teu ngajejes teh baju-baju. Nah, di jampean kutu kali hikmat geus. Wiridan wa azin finasi tadi geus. Menta doana ka sasangeus tapi macet bae. Adzan tengah peuting di tengah imah opat arah mimiti ka kulon aju ka kaler aju ka wetan aju ka kidul adzan urang adzan di tengah imah sorangan ka kulon ka kaler ka wetan ka kidul tengetkeun opat arah ieu abe maju lantaran lamun teu maju-maju kan sanu bisa ngabangun masjid coba yeuh nah dik anu ngaberangkatkeun indung bapak ai maju makan ngeunah urang bisa kawin deui. Kakulon heula mimitina. Azan biasa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Lain qomat azan. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Saarah 1000. Siapa hidup di pere jajaten be. Kitu heran aing mah. Moal maju-maju datang ka irah ge. Ini bare 1000 boh. Berarti sarua jeung kajen aing mah susah ge. Siapa hayang hiji aju sugi. Teu beres urang bojong mah dasarna. Serius pala bae. Sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus, ku kiai biasa geus, nyana ngawirid geus teu maju-maju. Di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun. Mungkin aya gangguan ti luar, mungkin dirina kurang meneran, maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000
lamun teu bisa 1000 bagi 4 jadi seberapa 250 coba ku ente dimulai jam 9 jam 9 coba ini hayang nyaho ya ieu mah hayang deuk sugi deuk teu mah hayang nyaho balanan ada 250 kali 250 searah sabaraha jam coba lamun sajam berarti 4 jam tinggal kumaha ente we kula ge can nyorang ieu atuh cuma can nyorang susah sih aing mah pajar sombong gua Haji Pendi mah tolol lain can nyorang susah can nyorang dagang atuh ulah make speaker ulah penting wiridan make speaker beres ya anak buah tah serius sih lain lalagan lu kula nu mantap ngomong kitu kunaon di dieu lebet telu lain lalagan ieu karasa oh berarti lain sabarangan ye eueuh di jampe berarti azan eueuh di jampe berarti azan kok ente ka mana neangan jampena hese ieu di bojong kono lebet telu kieu ieu karasa ieu karasa lain lalagan telu berat ieu telu malulu ieu wah cenah kiai sok nyaho ih lain dicekal hiji bisa ya tah eta wiridan hiji tadi wa'adzin nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipake kahayang azan tengah peuting 4 arah lamun bisa 1000 saarah mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji tangetkeun tah sia ade teu kudu bebejade ka kula hadiahan para kiai seperti eta lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha mun aya gangguan ge tadina maju jadi henteu tadina hebat jadi kurang ieu berarti aya gangguan ieu adzan 1000 kurang hiji berarti 900 pengen susah apa itu bisa ngitung aja 1000 kurang hiji sih 1090 itu beres nah itulah mulai ibadah pinuh ku keyakinan Al-Quran teh karasa mukjizatna lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun ku urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytum Kang Pendi jangan berpisah Engkau harus ada di sampingku. Tanpa engkau hidupku hampa. Aduh, Masya Allah. Paham. Aku serahkan diriku untukmu. Segala-galanya adalah untukmu. Terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk. Masya Allah. Masya Allah. Wah, Raja Sepa. Tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu terasa sejuk luar biasa. Tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku. Waduh. Pohara eta izqala Yusuf ngamuk. Lain lalagaan. Aya jelema ka urang. Nek hurupan urang 40 ulah 40 1000. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hamim hamim. Mau dibacakeun ku aing terus. Tama kudu ijazah ka aing make sapi. La aglibanna anna wa rusuli. Wah, langsung. Tiup. Puh. Mun teu itu ngajengkang urang. Beres. Dua di antarana lolobana urang nu ngajengkang
mujizat Al-Quran lain lalagaan. Masya Allah karim. Emang kuari gitu seseorang anu masih kene ngarasakeun mujizat Al-Quran ambalah ya loba kene anu lamun ditunjuk ngaguling jelema. Quran teh mujizat al-mujiz diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh. Kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalarang demo. Polda mana nu ngamenangkeun demo? Kapolres mana nu ngamenangkeun demo? Polsek mana? Anu jelema hudang sorangan deuk kumaha atuh? Teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh lamun lain mujizat mal bisa. Di Ciamis lempang ka Jakarta lamun lain mujizat Al-Quran nempe modar nya. Ye bagu bah gitu. Paeh. Di dia lempang ka Serang bage. Kitu wae atuh je Bang Wah parang sana lamun lain kasorot ku mujizat teu karasa. Ai eta nya boga himmah anu tinggi. Boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis. Eta di Padang teh lamun laut mah nya lempang ka dieu. Ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana. Lamun lain gagahna mujizat banyak nyawa kapal atuh. Neuk nanaonan nyawa kapal. Breng ka Jakarta tak gagahna mujizat lamun hayang nyaho kos kitu. Gagahna mujizat teh kos kitu. Tanpa ditita-tita sadajan nyana ngomong apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek jana ngapain iya mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat Maidah ngamuk Masya Allah mantek cek singko di Jakarta itu siaok apa-apa nah bawa-bawa Maidah maerot ke dibawa tolol deh singko kalau maerot iya jangan bawa-bawa Maidah kayak ceknya nama jelema meureun Maidah Al-Quran ya Allah ya Rabbi Al-Quran teh lamun geus gabuk ulah Quran kakarak saayat nu batak waliullah boga keyakinan urusan pae lain deui urusan pae mah ajal teh mah urusan anak perang teu perang pae demo teu demo pae urusanana dahar teu dahar pae Soeharto moal beak 7 turunan modarnya ibutin pae atau komasia RT itu bukan naon modal jasa siapa parae kabeh dusugi ge pae dusugi pae artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah urusan anak urang teh neangan ridho Allah hudang kabeh mujizat hudang mujizat moal katahan kajen kumaha ge ieu can sakumaha mujizat Al-Quran masih kene ngendek di jero masih kene ngendek teu kudu dititahan nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan ditahan kan nanya dok mau pada kemana mau ke Jakarta ngapain demo ikut hei siapa teh yang mana udah kenalnya pokoknya gua mau ikut sono siapa boga modal gua nggak usah tanya modal gua pokoknya gua mau ikut aja ke sono ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono enggak polisinya gua gemlang dah eta nang saha ngomong gitu coba ayo urang lembur teh nyaho naon lamun polisi ngahalangan paeh di dinya polisi ulah disangka paehna ku eta budak ku mujizat modar sia polisi je mujizat lamun geus ngamuk Masya Allah gunung diangkat atuh pan cek Ki Fudal bin Iyad ditanya bae Kiai ari nu ngaran wali kumaha nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna lamun cek nyana ngaler cek nyana ngidung ngidul eta wali oh eta kos kitu kebeneran Ki Fudal bin Iyad ngageserkeun kopeahna ieu set gunung miring gunung cek nyana eta deung ngabuktikeun bahwa nyana wali itu gunung miring cek digegeun deui wah lempeng deui wali eta teh kudu hese-hese wali mah lantaran nyana teh teu percaya ka wali kehebatan wali dibuktikeun ku Fudal bin Iyad nah eta teh naon mukjizat Al-Quran aya di dirina
Mentak di zaman sahabat teu kahartipan Kangjeng geus eueuh, tapi ieu seperti aya bae. Sebab naon? Sakecap nyata. Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, mukjizat Al-Qur'an empel. Kuari urang lamun bener-bener maca Quran, kemudian maknana dihartikeun, terus ditelusuri rahasia-rahasia. Boh, atuh ieu nu mantak jelema wali bisa hibar ka Mekah, hayang ka Mekah. Set. Mukjizat Al-Qur'an. Emang lain mujizat atuh. Geus datang ke Mekah yang baliknya ka dieu teu bisa. Cenah ieu pan aing hese tadi mah kikituan aing bisa hiber. Barang datang ke Mekah wasa da ditangkap askar aing geus. Eueuh ye. Aya gangguan nya cerik nya ka Baitullah. Sebab ketika nolna kaganggu atuh teu bisa hiber deui. Toy eueuh. Loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui. Loba. Ngan eta teh keur diwarah ku Allah, aya naonan tak kaganggu. Kenyana cerik awak kapanggih deui, sat hiber deui. Masyaallah. Urang lamun nyata kehiberan gitu resep. Asa hayang. Masalah sia hiber ke anu nembak cek. Pajar menek peking meureun sia mah. Atuh lain hiberan cara manuk. Oh tuh Haji Pendi keur hiber tembak. Lain kitu. Masya Allah. Ieu mukjizat. Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub. Dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an. Teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran harita orang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bisi, maka turunlah ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u. Nu mantak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat. Urang Arab di Madinah. Begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ya ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Quran. Surat kadituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang anu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Berang salat maghrib kan kadenge Fatihah. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mah sekadar penyempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal kadegekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun wa situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikeun baik-baik. Salat jadi. Mazhab Hanafi. Teu kudu baca Fatihah nya mah. Geus bae. Imam ruku bilu Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana kayak urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah nyileuk ka kaditu neuleukeun. Dia keur gadekeun imam nya teu maca nya mah. Teu masalah. Nya mah mazhab nyana. Ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi. Teu sah salatna lamun teu baca Quran. Baca Quran teh anu baca Fatihah. Berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid
imam keur majeuna maca surat pas maca surat nas A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas menang datang kadinya Allahu akbar alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kan langsung rukuk Allahu akbar urang teh kudu maca Fatihah Allahu akbar geus mantep lu mantep kadatang kadinya terakhir wae kudu tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir jahar magrib isya subuh sir zuhur asar Allahu akbar zuhur bismillahirrahmanirrahim aya di sisi nu maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin itu keur salat haram maca Quran lain maca Quran haram gandengna nu haram aswis eta siga hade urang wae anu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui bismillahirrahmanirrahim haram termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh tatea urang teh sangat diperhatikeun maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab engkena jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain menang ngajar haram lantaran ngaganggu batu cak datang aduh tak budak bener kita darus atupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat Masya Allah, ke jam 2 kudu hudang masak. Aja kita gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Bener kudu dengekeun pastami'u lah. Paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu bae ta make jemari make curug. Arang. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku hari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah, salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Bata khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohoan misalnya alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu al-jamil ayati wal ala ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilaihi min kulli ma syaitin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti salat zuhur 4 rakaat 2 jadi salat 2 jadi khutbah bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah atuh teh eta waja lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat
dengekeun wa ansitu nengleng cicing nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ka masjid tolol bener deh sakitu ana mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deui khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pastami'ulah wa ansitu atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Mugdarin geus satu Tambihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun lupa tali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka ieu Rajab subhanallazi asra oh ieu teh deuk pertikahan wa min ayatihi eta sunah os kitu surang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun ieu teh kan mukjizat Masya Allah lamun mujizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mujizat ketika mujizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mujizat itu wa idza quri'al Qur'anu di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an pastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa nusitu mane kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balukarna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah mujizat atuh kuari mah maca Quran teh kos kitu kori kurang bagus ma arsalnaka illa rahmat turun banyak mustame kos kitu ieu Quran sakumaha naon aya kori kurang bagus turun namun bagus loh hirpa wah ulah orang biasa tenang tah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun cicing dengekeun malah memperhatikeun naon kunyana dibaca teu makna naon arahna ka mana wah Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh masyaallah jadi geus adab mudah-mudahan maca Quran malah ieu lamun aya jelema keur maca Quran qori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mujizat Pak ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus urang mun aya qori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus cukuran juk ulah larang nggih atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai atuh jauh belum ke mana-mana ulah geus antep geus mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah waka kadinya cicing mere kiai ulah menghargai Al-Quranul Karim ulah nyeun heboh set kiai atawa kiaina embung dihormat masalah cicing sia
Ieu mah kiai lain kitu hudang atupan aing kiai. Masyaallah ieu budak aing teh disambut. Ya Karim atuh ieu cium gok. Kiai tolol. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae sirat tadarru'an wa khifah kana ara tadarru' DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil toriko zikir. Ieu zikir toriko ieu. Ieu dalilna. Wazkur khusus sabab. Sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi. Tapi umum. Jang urang kabeha. Ingat anjeun ka pangeran anjeun. Zikir nafsika di jero hate. Ieu kopi ngaran. Sirron. Motifna tadarruan. DPDP ngarasa hina. Naraonan dibandingkeun jeung keagungan Allah. Wa khifatan jeung karena sieun ka Allah. Wa dunal jahri fauqa sir. Saluhureun sir jahar handapun jahar. Middle qaul tina ucapan ekos dan baira sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna zikir carita zikir kopi zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar. Zikir jahar tergantung kumaha nu mawana. Dibawa ti Baghdad ka Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Banten Syekh Abdul Karim Cirebon Syekh Hasbullah terus gitu ke Madura nah iya aya jalur-jalur mata toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3 kajeun kukumaha jalur Banten jalur Cirebon jalur Madura sakitu engke tidinya dikembangkan Banten ke mana Cirebon ke mana Madura ke mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ke mana ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencak kajauhan carana kos kitu kajen kumaha aja. Nah, lamun dia Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia, pasti eta. Geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna. Di mana ya? Sumatera, eta berarti kieu. Lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta. Geus ngembanglah kurang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana? Teu nu teu kajawan. Mantak aya bae mutamar thariqah supaya mutabaroh. Jalur-jalurna kajawan. Ketika aya jelema ieu rekat naon thariqah Naksabandia kok kieu ieu lain deui ieu mah ieu lain deui pembawaan thariqahna di mana ya selidik urang pasti putus guru wajen kukumaha ge putus guru kajen kukumaha lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di larap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin Naksabandi mah masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna kitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa
salah satu wali Songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wan Naksabandiyah aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandiyah hungkul engke kanyawan nu Naksabandiyah hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wan Naksabandiyah bakal kanyawan jalur mana nanti lu amun Qadiriyah wan Naksabandiyah mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah tadi dia ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang kan pembawaan namun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu bae urusan batin kunaon haju ku hari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid teh kudu dibingungkeun nu kos kitu mah tamah urusan batin engke ge aya sorangan tamah mursyid mah ya Allah ya Rabbi nah ieu mah carana engke urang teh aya Qatorikoh Qadiriyah wan Naksabandiyah ka Indonesia dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten ti Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya dipadukeun ku Ki Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandiyah kan Qadiriyah majar la ilaha illallah ai Naksabandina kopi peureut dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib ternyata hasilnya luar biasa lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia dikembangkan di Indonesia nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang kumaha maksudna teu ngageser Quran aya di otak urang hadis aya di otak urang diaji Minhajul Abidin aya di dada Ihya Ulumuddin aya hikam aya tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah cinta dunia ieu nu bahaya ge kurang kumaha penjabaranna di universitas bahkan diterjemahkeun eta hikam diterjemahkeun eta ihya diterjemahkeun nu nerjemahkeun ge cinta dunia eta kiai luar biasa lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa bahsul masail pangmenang nanyana tapi cinta dunia kunaon teu digeser sih di jero hate teh henteu dijazab henteu ditarik renungkeun ye aing ngaji ti leuletik geus puguh amil jurumiyah sorop ngelal datang ka ngelel ih alfiyah diaji lain sakali gaji johar maknun diaji bahkan ukudul juman ge diaji samsiah ge datang ka mukhtalitot luar kepala datang ka kitab ge leungit ku ari diaji kabeh ku ari tapi teu daek ngageser endahan ngageser ka dunia diantara ngageser ka dunia lah ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti kiai dibere ilmu tafsir aya fatul muin aya hadis aya kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi TMI nyieun sanawiyah nyieun aliyah lain salah nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh bae tah ieu mah kiai mah keur carita lain ulah nyieun sanawiyah lain ulah nyieun aliyah lain ulah nyieun universitas teu kudu mondok mah kos kitu mah henteu kudu tah mah urusanna dunia nyieun ku sia asal boga duit we ge urang mondok henteu naon henteu nyieun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah pada tuh jatah jadi kiai urusan aing teh urusan tanggung jawab aing geus di Allah boh budak pohara atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tah ya rumah sakit aing pokona mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakolahan ge sarua jeun pondok pesantren mudirun asupen dia jurusan jahanamiyah teras dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus seuing kunaon si teu gageser hate nah
pertanyakan ke diri sorangan. Kau tengah geser selama cinta dunia moal indah hirup. Moal nikmat ibadah ke Gusti Allah. Moal daek salamet moal. Nah, coba yang geser ke. Carana bertoriko. Dipaksa orang teh, paksa awak teh. Jam sekian, udah jam sekian, zikir jam sekian, tergantung umat toriko. Pemaksaan diri supaya ingat baik Allah. Awalnya bahkan dipaksa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasa kan gunyana. Zikir bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling geus beres sahareudang. Jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Kayak aku mamajikan gua nggak puyang aing. Pemaksaan ya pemaksaan. Tapi terus. Illallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju saku bade gelut. Nanaonan sih. Aya bimbingan kan di guru mursyid. Melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae. Engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah. Henteu kudu dipanggil ge. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihditah. Mantak Allahumma hdina siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina. Eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai nyana. Mulailah ada lain deui kali. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia balik ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh ku guruna geus ya lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Yah, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih ka dunia goblok ta guruna. Torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Jika ulah torekat sia kos kitu. Mereka siap. Itu mereka dari Allah secara mutlak beres. Tinggalkan dunia, segala warung, segala sawah, segala perusahaan, teteknya saya pada tinggalkan dekat Allah. Pada Allah mah lain kudu lempang. Emang Allah ya di gunung. Emang Allah ya di Bandung lain. Itu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah. Sebab engkau bersamaku, engkau bersama kami. Innallaha ma'ana. Ente perlu berangkat. Di dia Allah aya, di masjid Allah aya. Ndek di mana bae Allah lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka teu kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunnan reged. Sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di hadapan tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain Golkar sia de. Sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah. Ieu kieu Golkar ieu gara-gara nama ieu. Aing mau greget bae ka kieu Golkar tah. Nyasarkeun. Iya. Calangap KS na calangap. Kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna. Ya Allah. Caki dihudangkeun ku nya dihudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Aun kiai galak amat. Sia nonggong.
bebebehan tongona nanaonan kiai nanaon sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teh diteugelan bahaya sia nanaon kula udang heet datang di popohan teh lumpat di udang sia ka dieu sia nik laon ieu kiai ka dieu sia cilaka sia wae di popohan ieu napa beubeuteuh nanaonan cek ieu lumpat deui malah mau apa mongol kiai kadi sia ku di popohan sia ku di kiai nanaonan ieu nah datanglah ka kitu leuweung ka kebon kiai gegeuraan mah nyokot daun bang hihitutan daun papaitan atau di kieu dahar ku sia ih cak jalan nanaonan ieu kiai nanaonan dahar cak aing dahar hayo didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai baksakeun dahar gayam cak nya nanaonan si kiai kula keur ngeunah hees ieu datang di gebugan bae di udag-udag aduh cenah kiai tolol cenah ieu goblok ieu kiai cenah aya kajian aing mah digoblok-goblok ge cenah teh nu penting dahar teh sia aya dahar gayam leleg teureui aduh gas nah mana di kieu deui ku kiai bluk geus satu cek cenah jeri awak ieu geus jeri terus make kayu gadong dong bluk nanaonan cenah kiai ayo geura ter inum keur kebel mules beuteungna aduh mules beuteung nya kiai kaja ayo ulah keur mules terus utah cenah begitu utah keluar orang kadele ku sia masyaallah cenah kiai masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleut nu mantak aing ngagebugan sia ge lain naon supaya oray keluar aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok diinum ben ku aing tak bari mah oleh masyaallah nangkep jangan ka kiai duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana nuhun kiai gambaran toriko seperti eta gambaran torikoh teh seperti eta di diri urang teh loba orayan komo di Haji Pendi manggeus anak incuan sama oray lain hiji oray bae oray koros aya di dinya oray pucuk aya di dinya oray tande oray belang hambalaya geus hese tah mah diobatan naon ge hese gambaran penyakit hubud dunia hubur riasa hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggelan sagala dibere tekara kaluar ieu sarua murid torikoh teh ku guruna kudu siap teu pahamnya na teh dititah anu teu pahamnya na teh dihinakeun teu pahamnya na titah kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham we sareat teh mangaran ke lamun geus da kieu kitu di guru torikoh mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru diliek ku guru titanu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan dek dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendek di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese caritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang lamun sabab lamun lain mama mah atuh aing teh bohong makana sujud sia ka aing urang mah kan kitu toreko mah lain teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai galuarkeun oray dengan berbagai cara susah payah ke
cak kiai geus kaluar orangna mah nyare ge nganuhunkeun bener bae. Itulah di urang aya ria kumaha carana, aya ujub kumaha carana, aya hubud dunya kumaha, aya hubur riasah kumaha. Lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese. Sebab kumaha? Sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang, praktekna mah hese. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak. Ya alhamdulillah. Ya, mamang usaha kuari geus kapanggih usahana. Kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka mana nya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh. Ikhlas mah teh kudu ngomong ikhlas. Orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan. Penyakit di bae kan. Ngabae aing engke ku batur di aku, fakir miskin ngaraku, segala yatim ngaraku, bahwa aing teh nu dermawan. Penyakit di bae kan. Tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing. Iyalah mursyid ngaran. Dipaksa subtariko, tak wirid. Naik, tak, naik. Kuari mah tariko teh lalagaan, kuari mah teu meunang disentak ku guru haju marah bae. Atuh tariko si kos kitu dilepas ku guru lagi. Sawana tuh sia. Teu meunang dipentak ku guru haju bae ka guru suudzon, teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir. Geus hese, kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis enahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun. Sebab bakal jadi musuh bahaya. Toriko bakal tekar tikunyana. Lain zikir mah gampang. Beda zikir, sabaraha ieu? 160. Tah saeutik amat tuh, naos nafsu bae. 165. Saeutik amat sakena. Ulah mah 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Penting sabaraha? Lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil sakena. Oh 1000 2000 kalau mah siap sakena. Wah, nafsu mah bisa bae. Geus bodo sia tuh. Di luar aturan. Aturan. Pun norek engke da ka dituna. Bae. Jelema teh norekat mah kitu teh jar aing. Aing cara aing norekat beuh aing bisa hiber segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna ge. Leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke teu wau. Tuh kudu beda sebab urang makan norekat. Nyana makan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas tidak omong-omong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, pan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mendak jelema endek hayang norekat. Sekali, dua kali. Can meujeuna. Sebab naon? Gaya jeung lagana encan manjing. Bahaya ieu mah di dere torekat. Mendak khusus cenah mah. Merekna kanu geus siap. Assalamualaikum misalna kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kulah ieu penting mah boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeur ieu ceuk. Aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge torekat-torekat bener. Kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang? Ih kaula tuh kiai. Kok torekat sih ka pamajikan? Eta kan dicoba ku urang. Guru torekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal. Warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Ieu cenah kula yang norekat. Bagawean naon? Kula magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri aya 100. Siap ieu norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Bakalna. Teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema siang geus teu diambeun teh. Jieu tumbung, berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat. Larek norekat kiai. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai, emang kuari ge ambruk ieu. Kuana mah geus disakamariankeun bae ceuk. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kuwi can boga imah. Can boga imah. Wah si haju lamun kabogoh lamun pamajikan si haju indit kula teu laku-laku kiai can kawin datang ka kuari teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha kalau sebatang kara
Saya bener nek rekat, bener saya lain nek rekat dia mah pelampiasan sama kos gitu. Terjadi. Norekat mah ilmuna secara syariat geus aya. Jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun. Malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali. Batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh. Hiji syariatna heula. Nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnyana atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kasalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun kumaha aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh bencomo kajeun asal ulah ku Allah andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aingna ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia mah beneran atuh beneran beres nantak moal sieun ti penting ge ti penting zikir jam 1 jam 2 teh aya nu paeh teh pocong aing teh sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teh sieun aing mah hayangnya ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal sieun ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah ayo sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun kunti anake mohon maaf jarang sieun atuh lamun urang kadeles sieun kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih kasih hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos ke datang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gitu assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedelean nu lain dedelean ieu mala ainun ra'at wala udhunun samiat masyaallah di dunia kene geus dibere model kos gitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarwa wangi papaksa
urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah, inget teh ka dunia malulu, inget ka perusahaan urang mah, inget ka sawah, inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget teh. Ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji. Allah dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak kurang mah ieu awak zahir ngan ana pae dikubur, ternyata horenganan aya batin, di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban dimangan, aya 5 naksaban di awak qadiriyah mah aya 7, tergantung kumaha nu ngabagina. Berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunyana paksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat, ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana. Mulai makom ieu naik, makom blak aya di dinya. Oh, jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siriduna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu zikri ma khafi. Ang bagus teh zikir anu samar di jero hate. Nu nyaho malaikat ge teh nyaho. Malaikat teh nyaho hanya Allah nu nyahona. Ngan nyahona seungit. Malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir-zahir. Langkah-langkah orang tapi sengit. Malaikat yang ambeun sengit amat. Sengit. Barang ngambeun ka dieu. Bau. Sengit. Ambeun ka balik. Ieu zikir. Nah, mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bari mi zikir kopi Allah. Sesuai jeung detak jantung urang. Disesuaikan jeung perintah guru. Allah kamana arah Allah. Tidinya mulai zikir nafas, faqad diri sya'na bidkhalin nafas. Sok takdirkeun domir sa'an dengan masuk nafas asup wa bil khurujin wi bil aqdas. Ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci. Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah. Allah. Mantap mimitina lama buda bihakin. Kedua lama sudah bihakin. Tilu lamat luba bihakin. Opat dan lain-lain sebagainya. Teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktuna. Mulai kidinya geus lain deui, perasaan dirina geus lain deui, salat geus lain deui. Sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir, batin mah batin bae. Geus aya di alam nu eta. Iyalah dalil zikir khafi. Nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh. Paling sedengan kosdan, sedengan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu meunang gandeng. Nah, ayana gandeng engke di zikir jahar. Dalil lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi, dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat. Mantak cak di dieuna bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ulah rek taraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapaksakeun. Sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat. Urang gedek nyarupaan kana malaikat melalui thariqah, melalui zikir supaya sejajar jeung malaikat. Emang malaikat kumaha? Ieu malaikat mah innal ladzina 'inda rabbik wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.